tos teu boroga Allah anu mawi mudah-mudahannya sok sing areling manah teh tengah wengi teh ibu jikir urang mah Bu naon istilahna boro-boro keur di kantor boro-boro keur di sawah boro-boro keur di pasar cacak keur salat keur ibadah eta hate ibu cus-cos ka mana-mana rumah takbir takbir teh lain Allahu Akbar Allahu Akbar brai pangabutuh brai hutang mangkani cenah budak sakola 3 bulan nu enggak ka mana neangan duit Allahu Akbar sugan kapaku nginjem dibere moal Syami Allahu liman hamidah atawa ka Bapak Ustad Dindin gitu Allahu Akbar kaduanana hade kapaku ongko ka Pak Ustad Dindin ongko anu menang gede Allahu Akbar piraku 100.000 mun kitu dibere Allahu Akbar kan wayah naon datang ka kumuna nya Allahu Akbar at-tahiyatul kehla nah aing ujung-ujung tahiyat aing teh rakaat ka sabaraha ya salat eta keur salat tapi kalinglung rakaat untung emut saur Bapak Ustad Pak Kiai di dieu lamun keur salat urang linglung rakaat nu loba jeung nu saeutik maka cokot nu tuh kapan aya sujud sahwi ngan kade ulah di lemur simpuring mah aya nini dipraktekeun ilmu eta keur jajan mendoan keur jajan gorengan bakat kuhusyuk ngobrol jeung nu dagangna nepi ka poho ieu aing mendoan geus nyokot 5 atawa karek hiji emut saur Bapak Ustad Dindin cenamun poho nu loba jeung nu saeutik cokot nu berarti aing mendoan karek nyokot hiji atuh akhirna teh darmaji ngadahar 5 ngaku hiji eta teh jalma linglung nu kitu teh eta teh hatena loba ting sare sok geura urang bangun tengah malam ibu osok ugah tengah wengi osok bapak osok ugah tengah wengi osok bade naon bade kiih tos kiih tuluy kumaha hees deui apa aya laguna bangun tidur terus kiih habis kiih tidur lagi tidur sambil kiih jadi ugah tengah wengi teh ibu nganu harti di antawisna ari wengi teh poek ari poek teh poho ari ugah teh eling jadi hudang tengah peuting teh di antarana inget nalika poho da eta nu hese mah beres Bu nu hese mah inget nalika poho eta teh inget nalika poho teh hudang tengah peuting teh da hudang tengah peuting teh ayeuna mah geus teh hese geus teh hese ayeuna mah aya alarm pan kadang-kadang teu make alarm teh kapan ayeuna mah ku Piala Dunia teh hudang sajam sakali tapi nu hese teh ayeuna teh hudang tengah peuting teh inget nalika poho eta nu hese mah tahun kamari aya muludan aya tahun kamari aya rajaban aya nggak bahas naon tahun kamari Pak Kiai tuh aya nu poho aya nu sami aya nu sami kitu nu jelas mah geuning nya nu hese teh inget nalika poho nu mata kunaon loba bencana loba musibah
loba gempa, loba tsunami, corona, wabah, penyakit, gunung, barang itu, banjir dan sebagainya. Sabab di luhur bumi geus loba jelma anu betah dina poho, tara daek inget nalika poho. Nu matak bener cek Ebit GAD. Kenapa di dunia ini banyak dilanda bencana? Tanyakan saja pada rumput yang bergoyang. Kata Ebit, "Pak jiga nu lieur." Bira aku kudu ngobrol jeung Jukut. Ternyata eta teh siloka ari Jukut teh ibu, kenapa kita harus ngobrol sama rumput? Si Jukut lamun ketebak angin anu oyak luhurna teh handapna. Tah urang teh kudu nanyakeun kanu sok oyak-oyagan luhurna. Gitu. Kudu nanyakeun kanu sok oyak-oyagan. Oh sok ibu oyak-oyagan luhurna. Geus ka mana karep we pikiranna teh nya. Keras wae. Aing ngadenge oyak-oyagan teh. Kudu nanyakeun kanu sok oyak-oyagan luhur saha ahli zikir. Itu kadinya naroskeun. Sok lamun jalmi nuju zikir anu oyak luhurna teh handapna. Manya aya nu zikir ieu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Eta Pak Ustad, Pak Kiai palebe ting aregot jadi mas nu sok oyak-oyagan luhur la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir, bertanyalah kepada ahli ilmu, bertanyalah kepada kiai, bertanyalah kepada ulama in kuntum la ta'lamun, apabila kamu tidak mengetahui. Dijawab ku ahli zikir, kenapa di dunia loba bencana? Sabab loba jelma anu tara daek eling, loba jelma anu tara daek hudang tengah peuting, loba jelma anu tara daek inget nalika poho. La ilaha illallah. Nah eta toladan Kanjeng Nabi kanggo urang teh sok sing loba eling manah teh. Yang aduh ieu teh biasana mah sok ngalagu ieu teh. Tapi da aya nu moal aralisin. Jeung Pak Kiai. Jeung Pak Ustad. Hah? Pan aya dina wayang mah loba aya lagu mah. Dina wayang mah tapi da dakwah-dakwah keneh lamun di luar mah. Dah dar jadi ek nyawer. Duka jadi mah duka moal pakuwu aya keneh pakuwu. Yos pakuwu Yos pakuwu yos. Keur menembean di dia mah palaur. Wah, tapi sono. Oh, tapi kamari oge nya beusi urang bangun di Kuningan gitu geuning. Di Lur Agung. Ah, geuning eta di mimitian teh ku pakuwu. Pan pecinta seni cenah teh. Nya kapan karena sejarahna oge geuning ararapa urang dieu banyak kana historina kumaha nagara baheula mah matak lembur baheula mah teu leupas dina kecap nagara. Taruman nagara aya naon deui? Aya Jati Nagara, Imba Nagara. Eta nagara teh kapan teu leupas dina hana cara data sawala jeung kadituna. Nu matak baheula mah aya simbol naga ngudang-udang panon poe. Ari panon poe teh kapan erak surya sumber energi. Manusia hirup ngabutuhkeun energi anu sumberna teh tina erak panon poe surya. Naga ngudang-udang panon poe, naga ngudang-udang erak nagara. Matak baheula mah simbol nangit naga ngudang-ngudang panon poe. Dina wayang mah geuning dina ancak goong aya eta teh naga ngudang-ngudang panon poe. Matak di Tasik aya kampung naga. Teu
make pelet makena ra sang surya mantap urang ge waraga tah ieu waraga teh tah aya wana aya rana aya gana tah eta lamun urang maca kana historina